Sifat Rahman, sifat Rahim. Maksud mendara carita wayang anu janten perlampang hirup manusia nu gelar di marcapada. Yang nulis para wali direk aku para pujangga. Disusun ku jalma linuhu anu pinuh ku ilmu margi ila lampahan pawayangan kekirang sareng telang nyaeta nyaritakeun bener jeung salah adil kalawan murka dipipindingan ku silir-silir di halangan ku siloka sasmita durka dirimunan ku simul waring jaman diwari anu aya patulah patalina sareng kawajiban manusia wireh manusia teh diwajibkeun tapakur tadakur sareng tasakur gentur kang tinukur gentra kang tinarita gelis kang kapiwarti enggal makacarios kurang ngawiyosakeun kaayaan di hiji tempat nyaeta di pertapan parewana ala saktarengga hiji sesepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kapatri ku pangarti nyaeta tilas raja nagara astina kakasihna pekawan biasa anu parantos purna bakti pina tugasna salauraja anu dina waktu sayeuna kasumpingan puturna ku anjeun kalayan buyutna nyaeta Raden Arjuna Pangahing Pandawa kalayan Raden Patotgajah sambil tungkul hamari meledak nyembah nari mangsada ajre aningali pangmuara sangwi gawana biasa watak wantos udung samangean manusia sing madu titising antana wirid rahing dewa kamanusiaan tulbas dina didikan hati kang rohani kalayan jasmani